Ih, atuh ari kitu mah eleh ku kaula. Kaula, "Aki, Aki, lain jeung atuh ka ditu nyelang heula maraban muning disilang layeuseun kapan isuk rek dipake magawe." Kaula masih inget bener asa seperti karek kajadian kamari ieu, geura ieu, "Aki, Aki," ceuk Nini semplo, "mangka de poho rek ka sawah teh, kapan janji rek nuduh-nuduhkeun gaweun pikeun poe isuk anu rek digarawe, engke kareseleun ngadaragoan." Tadi kuring geus ngingetan ka Aki, geura ieu, ceuk Aki sigung sanggeus Nini repeh jeung Aki semplo, tetep bae diuk henteu nemalan kitu kieu ka Nini. Harita teh si Kaspan, si Jasman, si "Aki, Aki, eta teh heula munding bisi karing ku usbet sada ngagurubug deui," omong Nini deui. Aki semplo jongjon diuk sarta Ki Semah ngabereung bae. Nataan babaturan ulin baheula. Dina sanggeus Aki sigung nyebutkeun si Dempul gorowok. Nini nyora gugup ti jero imah bari tetenjerag kana palu pupokna. "Aki, geuwat ka dieu sakedeung tulungan ieu geuwat." Aki semplo gugup ti buburanyat muru ka jero imah tuluy ulah kilik nenyoan di mana ayana Nini. Nini gugup pae ti nu rada poek dina lebah juru goah bari kunyam-kunyam runat-rinat jeung ngaharewos leutik. "Ka dieu, ka dieu, ka dieu." Aki nyampeurkeun Nini ngaharewos. "Cing Aki, atuh tinggalkeun bae Ki Semah teh." "Ih, moal pihadeun. Da eta kawas rek lila geuning." "Nya, nah kudu dikumahakeun atuh, keun bae sina ngeceblek nepi ka ngabulaeh." Jawab Aki bari terus lempang ngajugjug deui ka lawang sarta kaluar. "Kunaon Nini teh?" ceuk Aki sigung. "Ah, teu kuna naon. Puguh ge Marjan cocoan barudak mawur ka kolongku." "Syukur atuh panyana kaula teh aya pikasusaheun nu rada banget." "Teu aya." "Tah, lebah naon tadi nyarita teh? Lebah babaturannya tah. Di marana ayeuna eta batur-batur ulin urang teh?" "Walahu alam teuing. Iceun, iceun. Aris 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 si Dempul di mana? Majah cenah di dieu." "Nya, tapi geuning imahna di beh kaler. Rek kanyang ka dinya andika teh," omong Ki Semplo. "Nya kumaha engke bae," jawab Aki Sigung. "Atuh geuwat geura caritakeun kaperluan Andika teh. Ari ka Aki dengkling mah tangtu sono meureun nya da geus lila teu papanggih." "Ieu ge pamajikanana tas nyangrai kopi," ceuk Nini ti jero. "Aris sono teh mah ka Andika oge sarua bae," jawab Aki Sigung ka Aki Demplo. "Ah, ari kaula onaman sono oge ngan setiap sono wungkul moal disugah-suguda keur teu aya nanaon." "Aki, Aki, kumaha ieu teu aya sangueun keur budak angon domba?" "Atuh, coba bae neangan deui njeumeun ka ditu cara kamari." "Ah kasaha, kanu kamari moal dibere. Da ieu mah nu poe mangguk oge tah can dibayar ku urang." "Edas, paluhur-luhur tumpukan rahul ieu mah," ceuk Aki Sigung di jero atina bari jongjon ngawaskeun dua muning nu keur nyaratuan mapay-mapay jalan rondaan. Didinya ngalieu ka Aki Semplo bari nanya, "Lain, Andika geus boga sabaraha hiji muning?" "Ah, saeutik ngan genep siki." "Keperluan Andika rek nyewa muning kaula nya." "Haraki kapan rada garering muning urang mah," omong Nini ti jero. "Kapikir yen upama disewa ku kawawuhan heubeul mah bisi teu puguh duitna jeung bisi dimumurah sewaanana." "Ah lain," walon Aki Sigung. "Atuh geura pok bae bejakeun kaperluan Andika ka kaula teh aya 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 tereh ka Aki dengkling," ceuk Nini ngalelebah omongan salakina.
Maneh masuk salah paham. Omong Aki Semplok bari ngaliuk jeung kerung adres kanu di jero imah. Tuluy malik deui ka Aki Sigung bari lemek. Aya 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 naon nu dikersakeun teh? Ah, nini bangor temen. Cing atuh cicing. Ari urang keur ngomong teh. Ceuk Aki Semplok. Bari ngaliuk sakedeung kalebah nini nyora tuluy malik deui ka Aki Sikung bari nuluykeun omonganana. Tah, aya teh kaula geuralugina. Puguh kieu anu matak jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang teh sugan jeung sugan aya bagja kadar awak kairid manggih rejeki. Kasangsangan padang herang cek babasan jeung manawa aya sih welas andika bijil tina manah kaweningan. Puguh kaula teh keur nandang karerepet hate ditagih pajeg. Pajeg tanah ku juragan lurah. Wo, atuh henteu aya sapeser-peser acan. Jawab Aki Semplok. Aya kamari 3 perak geus dibikeun ka barudak. Rek milih bini suuk cenah, omong nini ti jero imah. Henteu pira ari rek ngecelok teh mah, ceuk Aki Sigung. Ngan 5 perak 8 picis. Sacukupna keur mayar pajeg. Saur juragan lurah teh kudu jogo pake tope rebo ai borohna mah. Borohna mah ati kaula anu wening bae da andika geus terang ieu atuh kana adat kaula baheula-baheula. Iraha kaula sok cidra kana janji jeung ngeclok oge moal lila di jero 3-4 poe tangtu dipulangkeun deui. Puguhnya eta atuh aya oge kamari keur geus dikabarudakeun. Lamun tina aya teh mah moal koret. Nya eta ari ngumaha kanu sejen teu aya untupan. Salian ti ka andika mah. Aki, ceuk nini. Ari hutang urang kanu sok dagang onsom teh anu geus heubeulna nakeran acan dibayar-bayar. Sabaraha kabehna lain 8 sen. Nya 8 sen. Ah, geuning sadulur. Omong Aki Semplok kareungeum meureun puguh hese beleke nyar duit zaman kiwari teh. Nya eta anu matak jauh-jauh di moal koret. Lamun tina nyampak aya mah tangtu ditulung. Ah, nu kasebut Aki Semplok, nini Semplok mah henteu koret atuh, ceuk nini ti jero. Wo, omong Aki Sigung ka Aki Semplok ngaleungis. Cing atuh sugan aya saparona ulah datang ka nya eta. Mun tina aya mah moal koret ceuk kaula oge. Jadi moal pisan ditulungan kaula teh henteu bisa. Sakalian ini hayang soang oge. Kan kajadian. Ae bet asa diingatan ceuk Aki Sigung. Geus rek sakekeun pisan kaula newak soang keur ka dieuna make poho. Aki Semplok curing hak. Heuleuhan jakal. Omongna nini ngagurubug di jero sarta norojol kana pantot tuluy kaluar. Naon Aki? Naon Aki? Ieu sadulu rek mawa soang cenah keur ka urang ka pohoan. Walon Aki Semplok. Euleuh nya bae hanjakal. Omong nini bari ngahulang jeung ngaliuk lalaunan nenjok ka Aki Sigung. Tapi hanjakal sote hanjakal peda niat arek barang bere teu kajadian bae. Dari hayang ngingu soang mah gampang wae rek beulieun jeung marurah. Nini ngalieu ka Aki jeung nenjok kana pasemona. Aki Sigung ngartieun kana pimaksudeunana pribumi pok ngomong. Ah nya henteu sakumaha hanjakalna atuh da ari dieu rek rea beulieun mah satadina. Har. Puguh kaula mah hayang, omong nini henteu nolih kana pakarepan salakina dumeh sieunun henteu tulus dibere soang. Aki Semplok ngahulang sakedeung semu aya nu di pikiran geus kitu pok ngomong ka Aki Sigung.
Lain na boga sabaraha soang Andika. Ah, saeutik ngan genep siki. Eueuh rea, ngomong Nini. Rea, rea, lamun teu ditungtut dijual mah, jawab Aki Sigung. Nah, sabaraha siki ari sakalina sakalina anakan teh. Rea, aya 8, aya 9, malah tampolana mah leuwih. Tuh Aki, ngomong Nini ka salakina. Kareungeut eta sakitu daresna. Tuluy ngaliuk deui ka Aki Sigung bari nanya. Nahanya ari soang teh sok ngajaga bangsat. Ari beja namanya dumeh teu kaop karingkangan sok terus bae ear di sarada malah tara bisa kasirep ku juru jana cenah. Tuh Aki kareungeut eta, ceuk Nini. Kumaha ceuk kuring bareto geuning. Lain sabaraha Andika ari ngajual soang. Sahijina teh. Ah, henteu tangtu ari nu enggeus-enggeus mah sapasmat sajodona teh. Malah tampolan nepi ka 3 4 perak. Ai hutan mahal. Ari di dieu mah ngan 4 picis hijina teh. Soang nu geus jadi indungna eta teh. Harari Aki, puguh asa-asana kurang sabenggol tina 4 picis teh. Ih, ari murah-murah kitu mah meureun soang meunang maling.